carita jelema bodoh bahaya. Aya jelema naik pesawat deka Mekah bodoh ya, jelema bodoh ya. Kan di pesawat ya di hareup mah kelas bisnis. Aya orang Banten kan orang Banten mah karampungan min, karampungan orang Banten. Jeung kumaha aing bae orang Banten mah tanya sekda ge. Naik kapal deka Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya. Tere bae. Pramugari geus ngomong bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah sarua mayat bisa atuh aduh. Bisa pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, Pak mohon maaf ini kelas bisnis, bapak kelasnya ini di belakang. Iya saya antar. Wah sia naonan mayar aja sarua naon dia nggak saya pilot turun turun tangan pilot cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas bisnis, bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang. Ya sia kos aing teu mayar bae boloon sia bisa berangkat bae guys, ayo guys sarua. Wah cek pilot kakarak manggih kos kieu gas urang berangkat bae gas berangkat ngan pilot mohon coba aya kiai eueuh di dieu ya maksudnya coba doaankeun supaya mundur. Aya geus langsung ka luhur eta bosnya bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang gengsi nyabure teh kos mamin gitu tah. Oke banyak ieu kursi aing ieu barang di dieu waduh Banten ieu pan. Kiai turun tangan ngaharewas. Mundur ka tukang bener ya bos naik di bisnis diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut ku pramugara teu nurut ku pilot ge teu nurut tapi ku kiai nurut. Nah dek nanya bae ka kiai, hampura kiai eta sih bisa nurut gitu kumaha diharewas. Gampang kumaha kieu ngaharewasna bapak dek ka mana dek ka Mekah. Hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak iri ka Mesir di dieu bae. Oh aing atuh ka Mesir sakjana turun ya ka tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta sakapal ge cakena waduh aing aturan ka Mesir cakena. Tah eta bodoh eueuh ilmuwan di dieu na hese atuh ilmuwan maka jeung kumaha ge barang datang teh ka Jeddah cenah ka Mesir. Ja Mekah keneh. Pilot hampir dibunuh ku nya goblok cenah sia ja ka Mekah kabeh.